Si Uje min undangan teh kumahanya. Je. Je. Nah, mohon Pak Haji kumaha? Kenaon? Ieu marah pula domba ieu sekedap deui Pak Haji, kalau sekedap aya naonnya? Yo ka dieu heula geura. Nya, enak kalinya. Kumaha Pak Haji? Aduh. Aya naon Pak Haji? Di mana si lain nyeun undangan? Oh, di Kang Ipin, wa abdi Pak Haji. Terus kunaon ngaran dewek tungtungna pake SH? Kan nyaho si lain ge. Dewek mah lain sarjana hukum. Era deuleu ku batu. Iya Pak Haji, tah basa di wa Ipin teh aya jami duaan. Sami ngadarama ulama. Tah nami sohibul hajatna teh, pengkerna teh ngarango SH gitu Pak Haji. Terus Ya, abdi teh nurutan bae Pak Haji. Da sampean abdi mah SH teh singkatan tina sohibul hajat. mana mah kitu nya. Terus kunaon ieu? Ngaran dewek mimitina teu make H Haji Pauji gitu. Pak Haji, teu aya sahurup mah moal gede pangaruhna ieu Pak Haji. Ya, ceuk saha? Oh, sahurup bakal beda hartina. Beda pengaruhna. Sok geura. Contoh ucing. G-na eueukeun. Jadi ucin. Ucing mah sato, ucin mah kan tukang cukur. Oh nyaya ucin dahar beurit. Kira-kira gimana tukang cukur dahar beurit? Oh, nuhunnya Pak Haji, Nya. sapertos Bandung teu aya huruf B-na. Kan janten Bandung tentang teman. Asa ngabandungan anak yang sering ya Pak Haji. Tek sok ngabodor mana. Jujuk ayeuna mah. Geura paraban domba. Nya kayak Pak Haji bade ayeuna ge. Ya, golek dibere rokok. Ketang we. Kayak bulan hareupnya dibere 2 batang ku Pak Haji. Janten opacan. Sasi kapun opacan. Bae-bae juk. Ya. Bawa ka ditu. Kasihkeun ka domba kan? Bawa ka percetakan. Anak teh kasihkeun ka domba. Lieur.